Kumaha damang awak mah kajur ngan dompet nuker diop name. Naha unggal dibuka nuka luar ukur struk warung. Hirup sieun ditage sapatu geus kingklong re induk digawe motor dipanaskeun bari seri sorangan bensin tinggal 2 garis satengah hati optimis dompet mah cerik di jero calana batur sarapan roti jeung sosis urang ge sarapan hawa optimis nu penting sarua nyumput. DJ Bolsera goyang santai. Aya nu nanya iraha meuli mobil, urang ngajawab doakeun wae. Komorek meuli tanah jeung imah ngaliwat dealer ge ukur ningali spiona. Babaturan unggah foto liburan ka pantai ka gunung ka luar negeri. Urang ge teu ele unggah status. Alhamdulillah beres beberes imah sorangan. Mie instan dibere endok satengah difoto heula samemeh di dahar kapsiona nikmat teu kudu mahal padahal duit receh tinggal keur parkir nu penting mah ulah pundung da hirup mah sok muter poe ieu can boga naon-naon isukan ge cantang tu boga gede dompet geuring awak cager lumpang gagah asina angin serika batur siga nu euyup padahal mayar kopi ge nyuhunkeun heula nunda.
kajer acan, tapi nu penting mah tong ngepi ka hutang ker mayar hutang. Hirup urang teh lucunya, lain lucu ieu mah realita. Tatangga, Kang, nah motorna teh dipake, urang lagi introspeksi. Bensinna tinggal sautik, motorna keur diajar narima takdir. Motor ge ayeuna boga perasaan. Unggal isuk motor dipanaskeun, diusap-usap siga piaraan. Spion kinslong body ge beresih, ngantan kimah ngagebek minta perhatian. Helm geus siap digantungkeun, jaket geus dipake pinuh percaya diri. Kunci geus dicekel ku leungeun, nu can siap teh dompet pribadi. Jarum bensin nembong ka handap, siga guru nu keur mere peringatan. Motor ngahuleng teu loba omong, sigana ngarti kana kaayaan. Hayang ka pasar, hayang ka kota, hayang ngajak budak jalan-jalan. Motor nyebut dina jero hate, abdi mah siap, nu teu siap mah eusi kantong. Motor ngahuleng BBM na ceurik, nu boga motor ngan bisa ngahese. Hayang ngageber nepi ka gunung, akhirna muter di sabudeureun imah bae. Motor ngahuleng BBM na ceurik, harga naek rarai mimiti kerung, tapi tong pundung dulur sadaya, da seuri mah teu kudu meuli heula. DJ Sunda Volsera goyang santai. Baheula ngisi pinuh teu mikir panjang, ayeuna nyebut angka bari ngitung napas. Mang 20.000 heula. Tukang pom bensin nutup bari seuri, sigana geus apal langganan Helma. Budak nyebut pa urang jalan-jalan atuh, urang ngajawab bari ngelus sirahna. Urang jalan tapi nu deukeut heulanya, motor siga nu ngambek saeutik, Sabtu Minggu ngan jadi hiasan. Nu biasa nangider neangan
pangkatan motor ayah naon bensin pino jadi kosong. Hirup mah moal salawas ngahampang, sok aya wae nu kudu diperjuangkeun. Dinten ieu can bisa jauh-jauh, sahanya ho isukan leuwih nu gemakeun. Nu penting awak tetep sehat, hate ulah gampang pegat, motor bisa dieureunkeun heula. Impian mah ulah nepi ka mogok, lengkah saeutik ge tetep lengkah. Rezeki moal salah alamat, lamun ayeuna kudu leuwih hemat, isukan mugi aya jalan nu leuwih lega. Motor ngahuleng BBM na ceuri, teu jadi alesan eureung ngimpi. Sanajan perjalanan rada diwatesan, semangat ulah nepi ka parem. Motor ngahuleng BBM na ceuri, pong eleh ku kayaan, da jama kuat lain nu teu boga masalah, tapi nu bisa seuri di tengah kasusah. Motor ngahuleng BBM na ceuri, hirup sederhana ulah dipikas yeung, nu penting kula warga bisa seuri, sesana urang perjuangkeun babarengan. Tatangga Kang rek ka mana? Rek muter Ka kota urilingan sebebu heula, meureun aya kajaiban. nu pentingna Naon motor bisa ngahuleng, tapi urang ulah nahuleng ku kahirupan. gas salila masih aya nu bisa diperjuangkeun. DJ Volsera Baraya goyang bal santai, sok sanajan cicilan geus nungguan. Di warung kopi balareang ngumpul, ngadagoan kick off bari nyieun geger. Tim favorit dibelaan nepi ka serak, padahal dompet mah beuki nyirorot. Jersey anyar dipake kalawan reus, foto heula keur eusian status. Di lapang bola muter teu eureun-eureun, di kantong mah duit ngadon cicing. Sora gol ngagelager ka mana-mana, tapi tagihan ge teu rek poho. Harga naek unggal bulan karasa, rakyat mah ukur bisa ngeluh saeutik. Bola muter, duit teu muter, nu rame di TV nu sepi di dompet.
ngebut beas ges beak budak anaknya jajan kemunang pamajikan mentas inter deui aing ngadenge langsung nyeri ati hayang nongkrong siga barudak hits mesen kopi foto keur fits tapi pas kasir nyebut total harga ngadada inget gas can meuli acannya gesek sana gesek sini hutang numpuk siga cucian pamajikan pailah terjadi andalan hirup padahal bulan harap tambah gerut gaji datang teh siga tamu ngan numpang ngopi terusin diburu-buru tanggal hiji sering ngagelebu tanggal 7 mijeng uyah nu dituju deui gaji teu cekap saminggu can mayar cicilan geus liar heulu dompet ipis gaya tetep nyetrum padahal bensin tinggal nyerep parfum bum bum bum. Motor keren hasil nyicil BBM nama sok di angin-angin sepatu bodas harga 1 juta esina dompet karcis sadaya di warung sok pura-pura kuat nanti transfer jadi jurus hebat nu boga warungan ukur seri tadi oge ngomong kitu kamari poting-poting rebahan ngerangan ngitung hutang jadi hiburan kau culaton nepi ka panas hasilna tetep hirup kudu ikhlas sas aing hayang kaya siga sultan tapi realita ukur kuat angsuran feed Instagram siga juragan tanah padahal hutang can lunas tong serimu nasib sarua tanggal tua jadi budaya nu penting mah tetep seri jeung joget sanajan saldo ATM geus mode gaji datang teh siga tamu ngan numpang ngopi terusin diburu-buru tanggal hiji gaya paling suhu tanggal 8 nyieun kopi campur susu saset gaji teu cekap saminggu realita rakyat ayeuna kitu nu penting urang ulah pundung hirup hese tetep kudu berjuang. Motor mah butut tapi semangat kudu ngebut bensin kumaha tipis to masalah nu penting tujuan jelas motor hebel nalpot rada ribut cat geus pudar tapi tekad kudu ngebut batur gaya motor anyar kinclong aing sederhana tapi teu hayang kosong jalanan panjang loba halangan kadang mogok jadi bahan obrolan tapi teu paduli nu penting jalan hirup mah perjuangan lain tontonan teu kudu mewah pikeun ngamimitian nu penting wani nyieun perubahan sanajan alat sederhana keneh lamun tekad kuat hasil
Numpang humor ya baraya, DJ Sunda Volsera. Aya carita rakyat disuruh hemat BBM, tapi eta kumaha. Pejabat nu diuk di kursi empuk. Hirup makin mahal, tapi kudu tetep jalan. Katanya hemat, tapi naha jadi berat. BBM naik, motor didorong. Katanya hemat, urang jadi bingung. Sehat dadakan, lempang unggal poe, tapi dompet kosong. Kumaha atuh euy? Isuk-isuk rek endit gawe, ningali harga jantung jadi kaget. Biasa ngegas ayeuna mikir deui, motor didorong irit katanya deui. Katanya program demi rakyat, ngirit BBM biar leuwih hemat. Tapi nu di luhur teu karasa, asitiis mobilna teu eureun jalan. Urang lempang dibilang sehat, padahal mah teu aya pilihan kuat. Hemat dipaksa lain kahayang, hirup berat tapi kudu ditahan. BBM naik, motor didorong. Sehat dadakan tapi hati kosong. Jedak jeduk tapi pikiran mumet. Hemat BBM tapi hirup makin ruwet. BBM naik, rakyat mikir keras. Solusi datang tapi kurang beres. Nu di luhur mah tinggal nyarita, urang di handap nu kudu nahan rasa. Katanya sapoe cukup sakitu, ngitung liter jadi aturan kitu. Padahal kebutuhan beda-beda, teu sakabeh bisa disamaratakan cara. Gaji leutik kudu loba mikir, bensin mahal dapur kudu walir. Nu gede gaji tinggal tanda tangan, urang nu jalan kudu kuat nahan. Hirup mah kudu realistis, solusi lain nganukur teoritis. Dengekeun rakyat nu keur butuh, biar kebijakan teu nieun susah. BBM naik, motor didorong. Katanya solusi tapi asa bohong. Sehat sih sehat, tapi kapaksa. Lamun aya pilihan moal kieu rasana. BBM naik, hayang solusi nyata, nu ngadenge lain ngan ukur wacana. Rakyat butuh jalan nu jelas, hantungan aturan nu teu karasa pas. Urang teu noak perubahan zaman, tapi butuh solusi nu masuk akal. Lamun babarengan mikir jeung rasa, hirup rakyat pasti leuwih lega. BBM naik, motor didorong. Seri pahit tapi tetep nyorong. Hirup susah ulah nepi karuntuh, sabar kuat. Urang pasti butuh jalan nu leuwih utuh. Gera buru-buru atuh, dunya keur nunggu. Antosan ngopi heula, so santai amat. Tenang, kopi heula, biar